Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana bae ayana, alhamdulillah. Kalayan kudrat ilahi Robbi qodaratin maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangukeun deui. Sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda nyaeta dina kasempatan ayeuna kang tile baris nyandakeun hiji carita anu munggaran. Dina judulning carita awewe kajajaden. Anu mana ieu carita masih kene hasil buah karya atanapi karangan Amburos Tipalihan Bandung. Kasugri kaum dangu. Satu acana kang tile medar carita anu munggaran. Langkung tipayun bade sanduk-sanduk poh bilih sendereng bisina. Dina ieu carita teh aya nami anu kasabit asma anu kasebat. Kaguar nami kampung tempat matuh padomukan eta mah mung samata-mata hanya kalarasan unggul. Kumargi ieu carita teh mung samata hanya karangan. Kumaha atuh mitra? Ieu jejer carita awewe kajajaden teh. Sumangga langkung paosna mah urang sami-sami Bandungan kusadayana dina judulning carita awewe kajajaden. Kasugri kaum dangu. Kirawanci isuk-isuk Batara Surya harita geus moncorong ti behwetan. Awak karasa tiis nyerep nyecep kana awak mata kabulusan. Ayam jago reang kongkorongok paselang jeung sora manuk saeran anu baleger kadengena meuni ricit tina dahan. Cai ibun ngagerendang pating gurilap tina tungtung daun katojo ku cahaya panon poe anu kakaramadal. Sakapeung celak-celak cai ibun teh sok ragragan ninggang lemah. Urang kocapkeun di hiji pilemburan anu katelahna Cibubuay. Aya hiji imah panggung anu katempona mah geus butut. Kentengna loba anu rarengat sedengkeun bilikna geus cararang sawareh marolongo. Samalah tihang imah katempo geus dengdek rek runtuh sarta ditunjel ku awi nya atuh teu rek kitu kumaha mitra. Sabab eta imah teh umurna kawilang geus kolot leuwih ti 30 taun. Ari anu boga eta imah ngaranna Sarekum. Saurang lalaki anu kawilang ora keneh umurna kira-kira aya kana 35 taun. Ari bojona katelah Nyi Sarah. Rumah tanggana geus aya kana 10 taun lilana. Samalah mah geus boga anak 4 anu masih laleutik keneh keur meujeunna uruseun sarata butuh ku biaya. Kocapkeun kayaan di jero imah harita teh jelas kadenge aya sora budak leutik anu keur ngear ceurik teu daek repeh. Samalah keur diayun-ayun sarta diupah apeh ku indungna sangkan jempe. Tapi oroka ya budak teh tibatan jempe ceurikna kalah beuki tarik. Da puguh geus aya kana 4 poena budak teh gering.
Ya Allah Gusti, kudu kumaha ari geus kieu. Geuning ieu budak teh teu repeh bae. Jep ujang anaking, kasep anak mah geus tong ceurik. Atuh kudu kumaha mah teh jadi bingung ari hidup ceurik wae mah. Ceuk indungna anu katelah Nyi Sarah. Harita sateka polah ngupah ngapeh anu jadi anakna sangkan ceurikna repeh. Bari terus ngarampaan awak anakna anu karasa panas meuni nyongkab. Samalah kesangna oge meuni ngoprot. Yang Panji, cing mapang nyokotkeun cai kana baskom leutik. Sakalian jeung lapna anu bersih keur ngompres adi hidep. Sok buru ka ditu jang ulah hararese. Cing karunya ka adi hidep ti tadi ceurik wae. Ceuk Nyi Sarah bari ngareret ka anakna anu cikal anu ngaranna Jang Panji. Umurna aya kana 8 tahun da geus asup sakola kelas 3 SD harita teh. Mak, nah aku naon si Ujang teh geuning ceurik wae? Tanya Jang Panji bari melong ka indungna anu teu leureuh terus bae ngupah ngapeh adina anu umurna kakara aya kana 2 tahun. Puguh oge jang adi hidep teh apan keur gering. Tuh awakna oge karasa meuni nyongkab panas. Gering naon, Mak? Nah, geuning si Ujang teh awakna beut panas kitu. Abdi mah janten watir ningalna karunya. Ceuk Jang Panji gap ngarampa awak adina anu harita keur ceurik teu daek repeh. Sakapeung sok katempo jejengkean estuning mata kuatir. Ari indungna katingali bingung paromana alum loba kahariwang inggis anakna kumaha onam. Nyari gering nama mah oge teu apal nah aku naon adi hidep teh. Sakanyaho mah ngan awakna we panas. Jeung deui lamun hayang nyaho kana panyakitna mah tangtu adi hidep teh kudu dipariksa heula ku dokter. Tah ayeuna mah sok ka ditu pangnyokotkeun heula cai tiis kana baskom. Sakalian jeung lap anu bersih. Sok gancang ka ditu. Ceuk Nyi Sarah harita nitah kanu jadi anakna. Nya teu baha kojengkang Jang Panji nangtung terus ngaleos ka dapur. Kop kana baskom nya tuluy nyiuk cai tina ember. Teu poho nyokot lap anu bersih teu lila geus balik deui sor diasongkeun kanu jadi indungna. Geus kitu gek diuk dina samak bari molohok sedengkeun Nyi Sarah gap kana lap terus dianclomkeun kana cai. Ya tuluy atuh dipeureut. Geus kitu dikompreskeun kana tarang anakna. Sanggeus aya kana sawatara waktu jep budak teh ceurikna jempe. Samalah terus sare tibra rasa panasna rada rerep. Alhamdulillah geuning budak teh jempe. Malah mah bisa sare nya. Susuganan bae tereh cager sarta geringna teu kateterusan. Nyi Sarah rumenghap narik napas panjang bangun anu lugina. Terus kojengkang asup ka jero kamar. Anakna dikedengkeun luhur kasur, tuluy disimbutan ku samping kebat anu katempo geus belel. Teu lila geus kaluar deui ret ka anakna anu cikal. Jang, tungguannya adi hidep. Mare kapancuran heula rek gegero sakalian mate rek mandi heula ieu teh teu kuat hareudang. Jeung deui meungpeung budak keur sare. Kada hidep ulah ingkah ka mamana lantaran di imah eueuh sasaha. Ceuk Nyi Sarah papatah kanu jadi anakna anu keur diuk bari tutulisan. Mohon mangga, Mak. Keun si Ujang mah ku abdi ditungguan. Mangga bae bilih bade katampian mah cing jongjon. Ya syukur atuh lamun kitu mah kadenya ulah ditinggalkeun. Geus ngomong kitu mah leos Nyi Sarah ka dapur. Gap kana piring kotor sarta terus diwadahan kana boboko. Gap kana samping kebat juru turun kaburuan terus muru katampian rek gegero bari sakalian rek mandi. Sedengkeun anakna anu cikal aya di imah nungguan adina anu keur sare. Bareng jeung kitu aya anu datang saurang awewe geus rada kolot ngaranna Maana. Datangna mawa rantang samalah bari ngiringkeun budak 2 awewe hungkul. Anu hiji umurna aya kana 6 taun mah ngaranna Nyi Sari.
Ari anu hiji deui umurna aya kana 4 tahunan ngaranna Asmi. Duanana anakna Nyi Sarah jeung Sarkum, tapi sapopoena sok caricing di imah ninina. Ujang, keur ka mana ari indung hidap? Ceuk maana saenggeus aya di lawang panto anu kaparengan keur muka. Panona melong ka incuna Jang Panji anu keur ngadapang dina samak. Mak mah nuju ka pancuran tadi teh Nini. Oh, baru keur ka pancurannya. Ari Bapak hidap ka mana? Maanah tumanya deui ka incuna bari jeung kalacat unggah ka jero imah. Nyagek diuk dina samak sok rantang ditunda hareupeun. Pamisi Bapak mah saurna nuju macul di sawah Pak RT tadi teh. Ari eta naon ini anu dina rantang? Tanya Jang Panji panona melong kana rantang bawa maanah. Terus ngareret ka adina anu dua Nyi Sari jeung Asmi terus nyerenge seuri. Ieu teh sanguketan Ujang. Kop atuh kadi nyari hayang mah. Oh, sanguketan eta teh Nini. Nya kop atuh bisi Ujang can sasarap mah. Tapi kade tong dibeakeun nya. Kudu inget ka indung. Pamun daharun saeutik kudu saeutik sewang. Maanah ngasongkeun rantang anu dieusi ku sanguketan ka incuna. Nempok itu puguh bae Jang Panji seuri atau da puguh beuteung nageus karasa lapar. Lantaran ti isuk kene acan sasarap sabab indungna can kaburu ngurus dahareun. Kawan tu teu ari ku ngurus anakna anu bungsu. Nuhun Nini. Mohon dah laras abdi sareng mate ti tadi oge can sasarap. Tapi kumaha ari Sari jeung Asmi tos sasarap atawa acan? Jang Panji ngareret ka adina anu dua. Anu keur dariuk dina samak. Ari abdi sareng Asmi mah atos Kang. Pami eta mangga bae kanggo akang sareng emak. Bilih teu acan sasarap mah. Ceuk adina Nyi Sari ngawalon kana caritaan lanceukna. Sedengkeun adina anu hiji deui mah jongjon bae terus getret tulisan dina kertas. Da puguh leutik keneh jadi can pati ngarati kanu keur dicaritakeun. Nya geus kitu mah kojengkang Jang Panji ka dapur kop kana piring seng jeung sendok. Teu lila geus balik deui, gek diuk sila terus mukakeun turu brantang. Bre sanguketan katempo meuni bodas haneut keneh. Di luhurna dipurulukan ku kalapa meunang marud. Nya terus bae ngalaan kana piring seng saware. Sareta teu poho nyesakeun keur indungna jeung adina bisi hayangeun. Geus kitu kadaweg atuh sanguketan teh dihuapkeun meuni bebelewekan bangun anu ponyo pisan. Da puguh geus lapar ti tadi keneh beuteungna nepi ka murilit menta eusi. Dina waktu anu teu sakumaha lila, sanguketan geus beak biwirna katempo kutab-ketab kawasna mah hayang keneh. Tapi rek nambahan deui Jang Panji teh ngarasa teu tega lantaran inget kanu jadi indungna. Bareng jeung kitu guru tak Nyi Sarah datang bari ngelek boboko. Aeh geuning aya emak tos lami mah. Nyi Sarah tumanya ka maanah mitohana bari jeung neuteub. Ah, acan nyai puguh oge ka karajol mah oge ieu teh. Eta boga sanguketan saeutik dibawa ku emak teh da inget ka nyai jeung ka incu. Maanah ngawalon bari ngalieu ka minantuna anu ka karajol ti tampian. Nya nuhun atuh emak. Ae ka mana ari salaki hidap nyai? Nya eta nuju macul mah di sawah Pak RT saurna mah. Ceuk Nyi Sarah bari unggah ka jero imah terus kebat ka dapur nunda heula boboko anu dieusi ku wawadahan meunang ngumbahan. Sarata teu lila geus balik deui sup ka kamar gesat-gesut disalin baju. Teu lila amtarana geus norojol deui. Oh, jadi keur macul di sawah Pak RT. Tapi naha meuni kakara macul. Pami saurna mah ka kantun mah kudu sanes. Margi ti kamari milarian anu didamel teu kengeng wae. Janten we ka pandeurian. Oh dah kitu ari keur usu macul mah anu digawe teh sok loba anu ngabutuhkeun. Ae kumaha ari kayaan budak teh? Nah geus mending atawa acan nyai. Rada hariwang mah teh inget wae ka budak.
Maanah nanyakeun kayan incuna anu leutik anu harita keur gering. Ah puguh oge kitu we mah budak teh can katampo aya mendingna. Komo sapeuting tadi mah abdi jeung Kang Sarkum hampir teu bisa pisan reup sare. Da puguh si Ujang teh ceurik bae awakna nyongkap panas. Nya kakara ayeuna budak teh bisa reup sare sabada tadi dikompresan ku cai. Tah ayeuna rada rerep panasna. Nyi Sarah ngawalon kana pananya mitohana. Gek diukret atuh kana sanguketan anu ngajagrag dina rantang. Tinggal setengah deui. Usial karasa beteungna meuni murilit menta eusi da puguh ti isu keneh can manggih sangu. Aduh Nyai, lamun kitu mah budak teh teu bisa diantep. Kudu gancang atuh ditambahan bawa ka ditu ka puskesmas kana bisa dipariksa ku mantri atawa ku dokter. Anu geus ahli dina ngubaran panyakit. Nya puguh oge mah ari kuduna mah. Tapi dalah dikumaha atuh mah. Kang Sarkum bapana can boga duit pikeun nambakeun. Malah mah boro-boro duit keur nambakeun budak. Cacakan keur dahar sapopoe oge teu surikna meuni seuseut mah. Ceuk Nyi Sarah bari jeung ngahruk da puguh keur ngarasa bingung mikiran anak anu bungsu anu geringna can cager wae. Nyai, isukan mah bawa we atuh budak teh ka puskesmas. Nya ari keur biaya nama emak boga hayam jago hiji sesaku cekak. Kok bae ka ditu jual tah duitna pake nambahkeun budak. Bawa ka puskesmas ngarah dibere ubar. Lantaran emak teh hariwang ari ngadenge incu gering teh. Tapi emak pan hayamna oge ngan hiji-hiji na teu aya deui. Eta oge hayam jago kanya emak anu sok ngahudangkeun ari subuh. Geuning meuni sok kongkorongok meuni tarik mak. Ceuk Nyi Sarah neuteup ka maanah anu keur diuk bari ngaplek nyeupah. Sukuna ngujar lambar bari ningali incuna anu keur arulin di buruan. Nya puguh oge eta hayam jago teh kanyaah emak. Tapi teu nanaon sabab hayam mah gampang. Keun ke urang nukeuran deui lamun anakna geus boga duit. Anu penting incu emak kudu buru-buru diubaran. Mahariwang bisi hongke geringna tambah parna. Tangtuna bakal nambahan karieuh ka urang sarta karunya ka budak. Nya nuhun atuh mah ari kitu mah. Keun ke lamun Kang Sarkum geus mulang, urang seunah nawarkeun hayam ka Kang Oding. Nya lamun teu salah kamari teh butuheun ku hayam jago. Heuh pek bae tinggal tewak we hayamna. Dalindok, sok sanajan keur ulin oge moal burung nyampeurkeun. Aeh Nyai, kop kadinya eta aya sanguketan ngahaja dicesakeun keur hidap. Maanah nunjuk kana rantang anu dieusi ku sanguketan tapi geus rada tiis. Jeung deui ngan ukur tinggal setengahna lantaran dibagi dua jeung anakna anu cikal. Aeh nya geuning aya sanguketan. Nah ti mana mak? Tanya Nyi Sarah leungeunna ngaragamang kana sanguketan. Nya terus dicomot sarta dihuapkeun. Karasa meuni nikmat da puguh geus lapar ti tadi keneh. Puguh oge meunang gacong ti sawah palebeh eta teh mangkukna. Tapi da teu loba ukur meunang 2 geugeus. Sawareh rek dijieun ranginang. Walon maanah. Pru ngobrol nyaritakeun incuna anu keur gering. Samalah terus disambung nyaritakeun kahirupan sapopoe. Nya saenggeus aya kana sawatara waktu, maanah harita amitan. Samemeh balik nyelang neang heula incuna di kamar. Breh katempo budak teh keur sare meuni ngagebra. Gap ngarampa kana tarangna karasa masih keneh panas. Nya terus atuh diusapan bangun anu nyaah pisan. Tekung silila maanah gura-giru kaluar deui. Ret kaminantuna anu keur diuk di tengah imah bari nilepan papakean anu ti kamari can kaburu diberesan. Nyai hayunya mama rek balik. Kahayang masih gancang cager. Nya sami kitu mah harepan abdi oge kahayang mah cager budak teh. Walon Nyi Sarah geus kitu jurut maanah turun kaburuan rek balik ka imahna. Ari Nyi Sarah kebat ka dapur rek naheur cai jeung nyangu. Tapi nyanguna teh ukur saeutik lantaran beasna eueuh deui da can aya duit keur meuli.
Ari barudak anu tilu harita keur arulin ngulitek di buruan. Mangsa alam beuki beurang sareta teu karasa kanyahoan dur-dur kadenge sora bedug lohor. Dituturkeun ku haleuangna sora jalma anu keur azan di masjid. Liwat wan cibada lohor torojol harita sarkum datang manggul pacul. Kesangna luut leet papakian kararotor. Leumpangna meningaleng hoy bangun capek leungeunna ngajingjing rantang eusina sangup pamahanan ti Pa RT. Bapak, Ceuk Nyi Sari anakna anu kadua nyampeurkeun ka bapana anu kakarajol. Disusul ku anakna anu katilu Nyi Asmi jeung Jang Panji terus ngadareuketan. Pak, Bapak capek Pak? Tanya Nyi Sari bari melong ka bapana. Ningali anakna anu tilu muru ka manehna. Sanajan ngarasa capek oge sarkum hatena ngarasa bunga. Sok pacul jeung rantang ditunda. Gek diuk dina golodog terus ngusap kesa red ka anak-anakna. Geuning Sari jeung Asmi aya di dieu. Nah jeung saha ka dieu hidup teh? Dijajabkeun ku si bibi atawa ku manini? Oh, tadi abdi juaan ka dieu teh sareng manini Bapak. Oh, kamana ri ayeuna manini nanyai? Tos uih deui Pak manini mah. Walon Nyi Sari bari melong ka bapana. Bareng jeung kitu kalacat anakna anu katilu Nyi Asmi naik kana lahunan. Jika nama budak teh hayangeun dipangku. Nyai Asmi anaking anak bapak. Tong wakahayang dipangku Nyai. Lantaran bapak teh karotor keneh ieu teh can bebersih. Wios atuh Pak, da abdi mah hoyong dipangku ku Bapak. Walon Nyi Asmi bari jeung terus montel ka bapana. Sanajan nempo papakean anu jadi bapana karotor keneh oge. Tapi abong budak keukeuh bae embung jauh. Sirah budak ku sarkum diusapan bangun anu deudeuh pisan. Jang Panji, asuh heula ieu adi hidap. Bapa rek babaresih. Geuning sakieu meuni karotor. Reudang jeung aratul deui ieu teh. Sarkum ngareret ka anakna anu cikal sarta nita sangkan ngasuh adina. Angapa? Jang Panji teu baha terus nyambat adina anu leutik diasuh diajak ulin. Dituturkeun ku Nyi Sari dekul aranyang-anyangan dipipireun imah. Jung sarkum cengkat gap kana pacul jeung rantang. Koreleng kagigir kebat ka dapur gok amprok jeung bojona. Anu keur meresan wawadahan ditundaan kana tempatna. Sarah, kumaha si Ujang teh nah geus katempo aya mendingna? Barang gok sarkum langsung tumanya ka bojona. Ah, pugu oge anger bae kayaan budak teh kitu Kang. Can aya pisan parobahana. Estuning mata kariwang jeung mata pikiraneun. Terus ka mana ayeuna budakna? Aya budak mah di kamar keur sare. Tapi awakna mah angger we panas. Aduh, kudu kumaha atuh lamun geus kieu? Hog akang teh can boga duit keur nambahkeun. Moga oge ladang buburuh macul poe ieu. Tapi da teu gede keur nyumponan bubutuh sapopoe oge kurang keneh. Ceuk sarkum bari rumenghap narik napas. Sok pacul jeung rantang ditunda ku siwal ngaluarkeun duit tina jero saku baju. Gancang diasongkeun ka bojona sarta geuwat ditampanan ku Nyi Sarah bari jeung dipelong. Kang, sok atuh kaditu geura babaresih. Eta geuning awak meuni karotor kitu tangke abdi rek mi HP heula budak sakeudeung. Rek ka warung acan boga beas. Ari sangu mah aya eta oge tapi ngan saeutik moal mahi. Oh, nyaho gatuh. Ke akang kacai heula. Daguan we da moal lila. Nya sok atuh. Kade tong lila nya Kang.
Nyi Sarah ngawawadianan kasalakina sangkan ulah lela. Da puguh rek mihape budak. Ari Sarkum teu ngomong deui gap atuh kana wadah sabun terus ngajewang anduk jeung samping sarung anu digantung dina popoean. Terus juru turun kaburuan ngaliwatan panto dapur tuluy lempang rurusuhan muru ka pancuran. Ari Nyi Sarah terus nyiukan cai tina seeng da geus asak cur diasupkeun kana teko. Teu lila antarana Sarkum geus balik deui sup ka jero imah terus disalin baju kunu bersih. Geus kitu gek diuk di tengah imah gap kana dompet bako ngalinting daun kaung. Gur diseungeut pelenyun udud bari nyarande kana bilik. Ari Nyi Sarah guragiru indit ka warung lempang narurusuhan. Maksudna mah rek meuli beas jeung sambeleun. Kitu deui bubutuh anu sejena. Nya teu kacatur di jalana, teu lila geus balik deui. Kebat ka dapur terus kaprak-keprek nyadiakeun kadaharan saaya-aya. Sareta teu lila oge sagala rupana geus sadia. Sangu haneut tina boboko ditambah ku sangu bawa Sarkum. Deungeuna beuleum peda jeung sambal goang. Goreng oncom jeung pais impun pamahanan ti Pak RT. Nya geus kitu mah berak Sarkum dalahar bareng sakula warga katempo paronyo pisan da puguh geus lapar. Kang Sarkum, tadi teh aya emak ka dieu nanyakeun kayaan si Ujang. Samalanita sangkan isukan mawa budak ka puskesmas cenah. Lantaran emak kacida ngarasa hariwang. Da geuning budak teh can mending kene samalah abdi oge jadi bingung kawas kieu mah. Komo lamun parenggeus nyang hareupan peuting mah sok tambah hariwang da geuning budak teh teu weleh ngear ceurik teu beunang diupah apeh. Ceuk Nyi Sarah. Sareng sena dahar ngamimitian cacarita ka salakina. Sarah, puguh akang oge sarua ngarasa bingung. Memang nya bener budak teh kudu gancang ditambakeun. Tapi dalah dikumaha da geuning akang teh can boga duitna. Nya meunang oge bieu ladang buburu apan keur dahar sapopoe oge teu cukup. Terus kudu kumaha ari geus kieu atuh akang teh? Rek nginjuman deui duit ka Pak RT da teu wani ngomongna. Lantaran hutang anu ti heula oge apan can dibayar. Sarta piraku ayeuna geus rek nginjom deui. Rek pok oge asa heurin kuletah. Ceuk Sarkum nembalan kana caritaan bojona bari ngaharuk. Sabab ngarasa bingung nya kudu kumaha pipetaeun. Ka anaknya hayang nambakeun tapi estuning teu boga pakeun. Sajabat ti kitu Sarkum teh teu boga deui pakasaban anu sejen. Salain ti buburah buburu samalah teu salah lamun disebutkeun pang teu bogana pikeun di lembur eta mah. Sabab jelas pisan katempo ku balarea dina kahirupan sapopoena kacida pisan warurat loba pisan kakurangan. Kang Sarkum, tadi teh emak nawarkeun hayam jago sangkan dijual. Ari hasilna cenah pek bae keur nambakeun si Ujang ka puskesmas poe isuk karena gancang dipariksa. Tah kitu cek mate Kang. Apan hayam jagona oge ngan ukur hiji-hijina. Jeung deui apan eta teh hayam kukutan emak ti leuletik. Nah teu lebareun kitu lamun seug dijual. Apan geus biasa eta hayam teh sok ngahudangkeun lamun dina wanci subuh. Ngarah teu kabeurangan hudang. Walon Sarkum bari ngareret ka bojona anu keur diukigireun. Nya ku abdi oge disebutkeun kitu. Tapi da keukeuh cek mate. Teu nanaon dijual oge anu penting boga duit keur nambakeun budak. Nya heug atuh ari keukeuh mah kitu. Keun bae urang tawarkeun ka si Oding. Lamun teu salah mah basa 2 poe ka tukang maneh nanyangan hayam jago belion. Nya susuganan we daek meuli ku harga anu rada mahal. Ngarah aya sesana keur nambahan bubutuh sapopoe. Ari kahayang mah kitu abdi oge. Susuganan we Kang Oding daek meuli ku harga anu mahal. Lantaran hayam jagona oge meuni jelung. Nyari geus dibikeun mah keun we engke urang cokot hayamna.
Mitra, cageula ieu carita urang tunda heula, insya Allah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi perhatosana wilujeng kamtun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.